Bismillahirrahmanirrahim. Wal amilu kasain lan utawi ngaran amil. Kasain iku kaya Bapak Husni. Pan kemana ya? Kasain iku kaya wong kang ngusahaaken zakat. Wa huwa lan utawi iya sain mayyab'asuhul imamu man iku wong yab'asu kang ngutus hu ing man al imamu sapa lurah al imamu sapa pamimpin li akhdhiz zakati kadue ngalep zakat wa qasimin lan wong kang ngabagiaken zakat wa hasyirin lan wong kang ngumpulaken zakat la qadin orana ki penghulu wal muallafatu lan utawi arane muallafah man aslama iku wong kang manjing Islam wong wa niyatuhu hale utawi niyate ieu si man dhaifatun iku lemah aulahu syarapun natawa iku tetep kadue si man syarapun utawi kamulyaan yutawaqqa'u bi i'ta'ihi islamu ghairihi yutawaqqa'u kang den arepkeun bi i'ta'ihi kalawan ngaweh hakenane ieu man islamu ghairihi opo manjing Islam saliyane man warriqabu lan utawi arane riqab al mukatabuna ku pirang-pirang kaula mukatab kabeh kitabatan sahihatan kalawan mukatab kang sahih kang bener fayu'tal mukatabu maka den awehkeun mukatabu sopo kaula mukatab au sayyiduhu atawa gustine mukatab biiznihi kalawan izine mukatab dainahu ing hutange mukatab in ajaza anil wafai lamun apes ieu mukatab anil wafai saking mayaran wa ing kana kasuban lan sanajan ana ieu mukatab kasuban iku pirang-pirang wong kang kasab la min zakati sayyidihi ora saking zakat sayyidihi gustine ieu mukatab libaqaihi karena tetepe mukatab ala milkihi ing atase milike sayyidihi wal gharimu lan utawi gorim atau wal gharimu lan utawi aran gorim manistadana iku man wong istadana kang ngahutang man linapsihi kadue awake man li ghairi maksiatin kadue salian maksiat fayutalahu maka den awehi ieu si gharim lahu kadue istadana in ajaza lamun apes ieu gharim an wafaidaini saking mayaran hutang wa ing kana kasuban lan sanajan ana ieu gharim kasuban iku pirang-pirang kasab idzil kasbu karna utawi usaha la yadfa'u iku ora bisa nolak ieu kasab hajatahu ing pangabutuhe gharim liwafaihi kadue mayaranane daen in hala lamun wis teka waktu adainu opo mayar hutang sumai ilam yakun kari-kari lamun ora ana ma'ahu sumertane ieu si gharim syai'un opo sawiji-wiji u'tiyal kulla maka den awehi ieu gharim al kulla ing sakabehe wa illa ay wa illa yakun ma'ahu fa in kana bihaisu maka lamun ana ieu si gharim bihaisu iku kalawan sakira-kira lau kudia lamun den bayar
dainuhu opo hutange ieu si gharim mimma saking barang ma'ahu kang tetep sertane gharim tamaskana maka dadi miskin ieu si gharim turika maka den tinggal lahu kadue gharim mimma saking barang ma'ahu kang tetep sertane gharim ma opoh barang yakpihi kang nyukupkeun ieu ma hi ing gharim ail umurul ghaliba tegese saumur kang kaprah kamastadharahu kaya barang kang wis mertelaaken wis ngajelaskeun sarua bae hu ing ma syekhuna sopo guru kita sadaya nyatane Ibnu Hajar Al-Haytami ulama tahun 800 atau 974 wa u'tiya ma landen awehi ieu si gharim ma ing barang yukdo maka den bayar bihi kalawan ma gitu baki dainihi opoh sakakari hutange ieu si gharim auli islahi zatil bayini atawa kadue matutkeun kang anduene mumusuhan fayu'to mastadanahu maka den awehi ieu gharim ma ing barang istadana kang ngahutang ieu gharim hu ing ma lidzalika kadue mengkono islahi zatil baini walau gonian lan sanajan iku sugih amma idza lam yastadin anapun tatkala orang ngahutang ieu gharim bal a'ta zalika min malihi balik tah ngawehkeun wong zalika ing mengkono islahi zatil baini bin malihi saking hartane si man fa innahu maka satuhune ieu si gharim atau man gitu la yu'ta iku ora den awehi ieu si man hu ing zalika wa yu'tal mustadinu lan den awehi al mustadinu sopo wong kang ngahutang kabeh limaslahatin amatin kadue kamaslahatan kang umum kakiro doipin kaya sasuguh tamu wapaki asirin lan ngabebas kenane wong kang den bui wa imaratin nahwi masjidin lan ngarameaken masjid wa in gonia lan sanajan iku sugih iku beunghar ieu si wong di dieu wong al mustadinu bismillahirrahmanirrahim wal amilu kasa'in jeung ari mustahik zakat nu berhak menang kudu dibere zakat adalah sa'in saeta sa'in tea wa huwa man yab'asuhul imamu li akhdhi zakati seseorang yab'asuhul imamu anu diangkat anu diutus anu diperintah anu dibere SK ku bapak lurah dititah naon li akhdhi zakati dititah mupulan zakat eta ngaranna amil. Jadi beusi anu nanya naon amil zakat eta hiji jelma nu ditunjuk diperintah dibere surat ku bapak lurah dititah mupulankeun zakat di masyarakat eta ngaranna amil nu kitu. Lain anu kiwari loba di masjid-masjid di musolah-musolah anu tanpa aya perintah tanpa aya SK tanpa aya secercik surat pengangkatan eta malin amil nu kitu mah ngaranna wakil saha wakil masyarakat gitu wakil urang nu kitu ngaranna wakil urang kumaha wakil ti urang
nyana nu bakal mikenan zakat urang ka batur. Beda jeung amil. Amil mah jelema nu diutus ku lurah tah nyokotan zakat di urang ke nu ngabagikeunana mah lurah, tah ngaranna amil nu kitu disebutna. Nomor kadua termasuk amil keneh bae ngaranna qasim. Qasim teh amil-amil keneh. Hiji sain, dua qasim. Naon sain? Jelema nu diangkat ku lurah tah mupulan zakat ngaranna sain. Naon qasim? Qasim saatos jelema tersebut ngumpulkeun zakat di masyarakat dibawa ke kantor desa ke dininya aya mang qasim. Saha qasim teh? Petugas bagian ngabagi-bagikeun jatah fakir miskin tina zakat eta diaturna ku mang qasim. Tuh. Jadi kayak aya qasim teh tukang ngabagikeun zakatna kenya anu nyebarkeun ka si anu tah ngaranna qasim nu kitu dina urusan zakat. Eta qasim teh masih kelompok daripada amil. Mantak amil teh lain saurang. Aya nu purah mupulan wungkul, aya nu purah ngaleteran wungkul, aya nu purah ngabagikeun wungkul kitu. Tah kitu nya. Nomor katilu hasyir. Aya ngaranna mang hasyir. Mang hasyir teh tukang ngahimpun. Tukang ngahimpunkeun zakat. Tukang ngahijikeun zakat. Hasyir anu ngumpulkeunana dibawa ka desa, koordinator. Ai si qasim bagian ngabagikeunana deui. Jadi seolah-olah saya seberapa? 3 orang. Amil teh 3. Hiji sain, 2 qasim, 3 hasyir. Tawah ngaranna amil tanu eta. Berarti ke bisa ngangkat amil 3 orang. Sia nu mupulan, ke sia sanggeus dikumpulkeun, sia nu ngumpulkeun nya. Hijikeun teu di kabeh jagaan ku sia. Ke mang qasim nu ngabagi-bagi deui, ieu jeung kanu, ieu jeung kanu, ieu jeung kanu. Tah, kitu maksudna. La qadin teu kaasupkeun kana golongan amil saha tukang nikahkeun KUA. KUA mah naib, tidak termasuk golongan amil. Qadin kehakiman, penghulu tidak termasuk golongan amil. Walaupun nyana penghulu tukang nikahkeun, hakim tukang mutuskeun hukum, tetap nyana teu kagolongkeun golongan amil. Berarti nyana mah secara predikatnya sebagai kodi, sebagai KUA, sebagai pemutus hukum, sebagai kejaksaan, mun mere zakat atas nama kodi terjadi kuduna mere nyana teh atas nama fakir miskin lantaran KUA ge naib ge jelema fakir miskin. Tapi lamun urang aya KUA tukang nikahkeun dibere zakat ku urang, kok kula dibere cenah? Pan bapak naib kudu dibere terjadi. Tapi lempan kula dibere lantaran bapaknya fakir miskin. Tuh gitu nya. Jadi tidak termasuk. Geus ingetkeun amil teh diantarana hiji aya ngaranna mang sain, 2 mang qasim, 3 mang hasyir, tukang mupulan, tukang ngumpulkeun, tukang ngabagikeun. Tah kitu opik. Urang mun daek ngaji mah jadi nyaho. Oh amil teh eta heueuh. Jadi amil teh teu cukup ku sorangan, haliwu minimal aya 3 jelema. 3 jelema ge lamun sekupna RT. Lamun sekupna jaro mah ulah 3-an doang mabok atuh nyana. Minimal ya 3 deui gitu kan. Disesuaikeun jeung kebutuhan. Berarti engke seluruh anggota nu disebut anggota para amilin maka kabeh berhak menang jatah bagian zakat atas nama golongan amilin. Jadi ketika eta nu ngaran cenah hiji sain dibere lantaran nyana golongan amilin, qasim dibere lantaran golongan amilin, hasyir dibere lantaran eta ge golongan amilin. Nomor berikutna golongan diantarana deui nu berhak menang yakni narima kana zakat adalah muallafah. Muallaf di urang mah lebih terkenalna muallaf.
non muslim kemudian masuk Islam eta ngaranna mualaf bari jeung anyar keneh yeuh sabaraha tahun jadi mualaf tahun 70 cenah ayeuna selain mualaf tah mah kitu nya mualaf mah nu anyar keneh haneut keneh jadi ngaran mualaf eta man aslama wa niyatuhu dhaifatun hiji jalma atau beberapa manusia jelema anu ararasup Islam tapi niat dina hatena lemah keneh tah eta kedah dibere zakat lantaran abeh ngajadikeun nyana henteu goyang dina memeluk agama Islam malah supaya semangat nyekelan agama Islam pas nyana jam 8 isuk-isuk ilu puasa Ramadan ngomong bae aing mah lapar cek nyana puasa mah ih ulah puasa sia cek opik yeuh kabeneran aing neuk ngabagi zakat yeuh jeung sia yeuh 100.000 zakat aing cek opik lain zakat fitrah maksudnya andai kata opik jelema beunghar nah dibere zakat ya ieu jatah sia 100.000 mun sia puasa keneh isuk dibere deui ku zakat aing bere ku urang tah oh tuh aing kitu mah neuk dikuatkeun ku aing tangka Isa cek nyana woi kuat aing teh mah. Tah eta kitunya jadi dibere semangat ku dibere zakat teh. Nya kos budak leutik anak Mang Hotib belajar puasa. Bapak, ayah lapar. Ih sia mah karek jam 9 geus lapar-laparan bae. Ih bah neuk daang lah. Ih nyukna sing gede. Sekalian jeung abah. Aduh. Karak jam 9 geus ceurik bae ngarenghik. Cek Mang Hotib ka anakna, kuatkeun. Ke ku ayah dibere duit ya. Tuh. Ya dicombo tak ku urang ya. Lamun kuat datang ka sore, ayeuna dibere ku urang. Ya 10.000. Lamun datang ka budung magrib ku ayah dibere deui 10.000. Boleh kitu ka anak? Boleh. Bahkan kudu. Ya. Bahkan kudu lamun urang boga anak teu daek salat, teu daek ngaji, teu daek puasa, babari asal urangna jadi jelema beunghar bae ge babari ngatur anak, babari. Anak saha nu teu daek ngaji di Cibadak RT 5. Coba bebeja ka kula, ku kula dituduhkeun elmuna. Misalkan anakna ngaranna si Jaed, cek bapana selin ngaji tuh malam Jumat, malam Salasa. Ah, embung teu boga rokok, hayang ngarokok naon sia? Cek bapana. Kami mah hayang sampurna mil cek anakna. Ya 2 bungkus ku aing sia jeung ngaji doang ya. Yeah. Kira-kira anakna mulai gerak teh hatena tah. Wih mantap ya. Tapi kan bah naon deui bae sia. Ngaji mah cenah sok ngurucuk mun teu bari ngopi teu bari barang dahar. Ya gocap jeung bekal di majelis sia bari ngelepus bari ngarokok bari guyam-gayam bisa ditu. Lah bah atuh kumanya. Hanges gocap deui jeung mantos ngaji sia beusi hayang ngabaso hayang tah asana leumpang tanakna leumpang moal kira-kira berangkatlah ka pengajian yakin sih kula ge yakin bener kula mah yakin jemang dakwah akhir zaman mah kudu dibarengan ku boga duit para jamaah teu make duit mah akhir zaman kiwari mah dakwah moal berlaku di mana-mana ge kitu moal berlaku sulit bakalna tamantak urangnya ke anak gitu atau coba bae enak Mang Komar pamajikanna embung ilu ngaji neng gelis lamun rek ngaji ku papah dibere 1 juta ke balik diri itu 1 juta deui hayu pah sing sering ngajina asana lah bohong amat kudu teh nah berarti pah balikna mampirnya ka Alpa ulahna ka Alpa sia gitu pohon sama koing mampir di TCG jadi aing mah cek Mang Komar. Nah, kitu para dulur para jamaah lantaran babari ai dicombo kuno kitu mah anak ge babari dicombo-combo ku urang. Komo mualaf mah. Aulahu syarafun yutawaqqa'u bi i'ta'ihi islamu ghairi. Atawa ieu mah mualafna memang beunghar nyana geus teu boga pamajikan teu boga anak hirup semata wayang. Pastur ngarana asup Islam pan aing ngaran pastur mah meureun nanti pastur kan anu sok ceramah di gereja naon Komar pendeta gitu pas kan pastur pendeta sarua
pendeta. Aya pendeta asup Islam ngeun teu boga keluarga misal. Kan ngaran pendeta mah tentu loba jamaahna. Loba murid-muridna. Loba muhibin. Asup Islam. Nah, si pendeta lantaran eta pendeta punya kedudukan di mata pengikutna, maka boleh eta pendeta nu mualaf teh kurang disupport dibere zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya, tujuan dengan harapan ketika nyana dimomoleh ku urang, disenang-senang ku urang dina kaislamanana, dengan harapan supaya warga nyana, pengikut nyana kabitaeun sehingga pindah agama memeluk agama Islam. Pan ai pentolananana geus asup mah kamu bari dibangga-bangga ku enon, dicombo-combo ku urang. Bu, atuh pengikutna ge bakal nuturkeun, wah ingin asup Islam, di Islam mah loba nu mere duit. Kitu bakal nanyana. Masya Allah. Eta mu'alafah ngaranna mu'alaf. Nomor berikutna warriqabu al-mukatabuna kitabatan sahihatan. Jelema nu berhak narima zakat golongan berikutna adalah riqab. Riqab teh kaula mukatab. Ieu mah moal disurahkeun zaman kiwari manggeus teu aya. Ngeun ngaran kaula mukatab teh kieu bae gambaranana. Ki Zaid seorang hamba sahaya milik Ki Bakar. Cek Ki Bakar teh Zaid, sia hayang merdeka atuh hayang tuan. Geus kieu bae cek Bakar lamun sia hayang merdeka, bayaran bae urut aing meuli sia baheula di Ki Umar 2 juta. Bayaran bae ka aing 2 juta, dibere waktu ku aing 2 tahunan. Tah status Ki Zaid ngarana kaula mukatab, anu dalam masa keur nyicil hutangna kanu jadi tuana, eta ngaranna kaula mukatab. Umpamanya na pokoknya cek Ki Bakar bayar 2 juta dibere waktu 2 tahunan, berarti bebas irah bae, nu penting mah ulah keluar ti 2 tahun. Menang 5 bulan ngasupan 500.000. Tah eta ngaranna Ki Zaid kaula mukatab. Kabeneran kapanggih jeung urang nu keur ngabagikeun zakat. Mang Jaid hamba mukatab lain, muhun kaula mukatab. Kaula keur boga cicilan ka saha? Ka tuan kula nu ngaran Ki Bakar. Sabaraha duit keneh? 1,5 juta keneh, kula dibere waktu 2 tahun. Karak kabayar 500. Oh, geus ya, ku kami dibere zakat ya, pikeun nambahan mayar ka ditu. Abeh geura maneh geura bebas. Dibere tak ku urang 1,5 juta ya, lunaskeun ka tuan maneh, dibantu ku duit zakat. Tahu zakat fitrah dibere beas, tah beas jeung maneh sakarung jual ku maneh terserah, duitna jeung nambahan mayar hutang maneh ka ditu. Eta ngaranna kaula mukatab nu kitu. Seorang hamba anu keur aya dina masa cicilan pikeun ngabebaskeun awakna. Payutol mukatabu, maka diberelah eta kaula mukatab karena zakat teh. Aw sayyiduhu biiznihi, atawa dibikeun langsung ka sayyidna duitna harta zakatna tuan maneh sangarana Ki Bakar. Hake aing nu manggihan ka Ki Bakar, kieu nya hutang sia nu 1,5 juta deui ka Ki Bakar. Kek ku kami bakal dilunaskeun langsung ka tuan maneh, tapi izin heulan ka maneh kumaha daek dibayarkeun? Atuh daek jasa, maka urang boleh mayarkeun langsung ka sayyidna dengan izin Ki Zaidna langsung selaku kaula mukatabna. Gitu para jamaah. In ajaza anil wafai, lamun eta Ki Zaid selaku kaula mukatab memang tidak mampu pikeun ngalunaskeun kana hutang-hutangna. Sulit ceknya nanyara duit nage, diberi waktu 2 tahunan, waduh ceknya nang suka bingungan bae, sedangkan pemasukan setiap hari nage kumaha ieu geus kapikiran bae, maka bantu nu kitu. Wa ingkana kasuban ajengan pan Ki Zaid nage walaupun nyana menang dicicil, bari nyana tekan cenah usahaeunana loba, usaha dagang ieu, usaha kuli ieu, bari ieu ngojek segala naon. Wa ingkana kasuban sekalipun eta Ki Zaid selaku hamba sahaya teh loba jalan usahana, tapi lamun pikeun mayaran hutang katuana eta teu kaukur tina hasilnyana usaha lantaran teu sabaraha penghasilanana, maka eta Ki Zaid teh
kedah didorong dibantu ku jalan dibere zakat gitu carana ngeun moal aya zaman kiwari mah lamin zakati sayyidihi Ki Zaid kan cek tadi boga gusti ngaranna Ki Bakar beunghar neuk ngazakat teu meunang Ki Bakar ngazakat ka Ki Zaid nu jadi hambana dibikeun duitna engke dibikeun deui ka tuana teu meunang gitu cenah non sebabna libaqaihi ala milkihi lantaran Ki Zaid teh masih tetap milik Ki Bakar nu jadi gustina sehingga teu meunang mere ka Ki Zaid wal gorimu jelema nu berhak dibere zakat nomor berikutna ngaranna gorim teh manistadana linapsihi liqairi maksiatin jelma anu nginjem duit ngahutang duit untuk memenuhi kebutuhan pokok pribadina bari kebutuhan tersebut liqairi maksiatin bukan untuk jalan maksiat. Urang boga hutang ka jelema jol datang bulan Ramadan payutolahu in ajazaan wa faidain bere jelema tersebut atas dasar ketidakmampuan pikeun mayar hutangna ka material wa ingkana kasuban sekalipun usahaeuna mah loba berbagai macam usahaeun nu laleutik kunyana di usahaan naon bae kuli naon bae dilampahan ngeun eta tina hasil kuli teu memadai lamun pikeun nyukupkeun kana memenuhi mayar hutang ka materialna teu datang kana duit sakitu teh ulahna jeung mayar hutang ka material jeung nyana dahar keluargana bae ge repot tah maka berhak jelema tersebut ku urang kudu dibantu dibere zakat. Cek tadi pan loba pagaweaneunana idzil kasbu la yadfa'u hajatahu liwafaihi in haladain lantaran usahana teh teu mantak bisa nyukupan kana keperluannyana pikeun mayaran hutang dina waktu anu tos dijanjikeun ku material. Cek material sia tanggal hiji ieu kudu mayar. Waduh cek nyana aing nya can boga duit sanajan aing usaha ge duit aing nang hasil di itu mun dikumpulkeun moal mah 50 jutaan mah paling aya ge 1 juta 2 juta gedena 10 juta maka eta bantu ku urang jelema kitu lantaran nyana untuk memenuhi kebutuhan pribadina bari lain maksiat komo pikeun kebutuhan agama mah untuk kebutuhan nyana bae ge bantu contoh mana kebutuhan pribadi murni Ki Zaid muriang umpamana terus berobat make duitnya berobat nyana ngeun duitna menang nginjem datang bulan Ramadan bantu pikeun ngalunaskeun nauzubillahnya jadi mun jelema berobat make duit nang nginjem di mana datang jelema aya jelema nu berzakat cak urang tudukeun sanajan lain bulan Ramadan ieu mah ulah kieu nya ulah fokus bahwa zakat eta bulan Ramadan zakat nu di bulan Ramadan mah adalah zakat fitrah ai zakat nu sejen nama tergantung iraha mulai usahana gitu andai kata bulan roah kiwari kan can Ramadan ya ai jelema tos berobat nginjem duit ka batur 10 juta leutikna 5 juta nyana teu boga jeung mampu mayar ka batur hutangna ku urang bantu kebeneran ieu aing nya neuk zakat ieu zakat harta aing tanya kurang mamang kamari berobat ngadenge-denge duitna menang nginjem 5 juta muhun tos dibayar boro-boro ya kula aturan penyakit tereh cager jadi mikiran hutang bae cenah jur makin sesak napas ge tah jadina lain paeh ku non ku sabab penyakit paeh ku sebab mikiran hutang bere tah mun kitu Mang Komar Mang Hotip Mang Alan Mang Aldi papatungan nu kararaya ieu papatungan nu kararaya kebenaran keluarkan zakatna gitu maksudnya mah duit zakat bikin kanyana ya gara-gara cager sesak napas maneh ya nah gitu summa illam yakun lahu mahu syai'un utial kula ajengan eta jelema ulut berobat saep 5 juta ka dokter ke rumah sakit tapi nyana boro-boro jeung mayar batur nyana kiwari dahar ge henteu tuh di imahna ti isuk nyana awakna muriang teu dahar acan ja eueuh moal mungkin nyana boga janji nek mayar tanggal hiji moal mungkin tanggal hiji teh tinggal 2-3 poe ka hareup moal mungkin bisa kabayar syariatna maka lamun kitu mah cenah urang nek boga zakatun yo 10 jutaan 20 jutaan kan nyana
lunaskeun cenah hutang nyana ku urang doang. Tah mang bayar hutang mamang. Kudu zakat ti kula 5 juta. Tah bayar. Kitu cenah. Ulah disesaan hutangna lunaskeun kabeh cenah. Bari nyana bantu jeung daharna di imahna. Masya Allah dugi ka kitu. Bener cek Kangjeng Nabi nu kamari caritakeun teh naon ngaranna teh Rasul iman. Rasul akli ba'dal iman at-tawaddudu lin nasi. Puncak jelema nu waras akalna teh adalah sesudah dirina beriman ka Allah, lain ngalobakeun salat, lain ngalobakeun maca Quran, lain ngalobakeun zikirna bae, tapi yang lebih utama at-tawaddudu ilan nas. Saling nyaah welas asih kapapada, itulah puncakna daripada keimanan. Can bisa kos kitu minimal kuatkeun niat dina hate hayang bisa kitu hirup teh. Hayang bisa beberean karena etalah puncak dari segalana. Masya Allah luar biasa. Tapi ketika urang geus boga ulah teu disubadanan doraka gede. Urang mah keur teu boga mah engge hayang sih kos nyana. Hayang atuh hayang ge hayang doang sih. Geus nama jamoal. Ulah kitu tah urangnya teu meunang. Terus wa illa kumaha lamun nyana aya sih mun teh mah motor nyana bogaeun, mun teh mah motor dijual cukup jeung mayar hutang 5 juta doang mah ngeun cek di dieu wa illa fa in kana bi haitsu law qudiya dainuhu mimma mahu tamaskana turika lahu mimma mahu ma yakfihi al umurul ghalib. Lamun eta motor dijual beunang 5 juta dibayarkeun ka hutangna, lamun dilakukan seperti itu jelema eta bakal jadi miskin geus teu boga nanaon deui. Sarasa kikituna dijual pakai mayaran hutangnya na urutnya na berobat, maka jelema eta bakal parah jatuh jadi miskin kena. Lamun kondisina kitu cenah ulah dijual motorna. Malah urang masuk yo sia mayar hutang kaing teu becus motor masih boga. Aing geus ngaji mah oh cek dina kitab ge. Kan urang kitu ngomongna. Tah, jadi ulah cenah, ulah dijual, ulah dibayarkeun tah motorna kana hutang. Ai geus justru kurang kedah dibantu teh tadi ku zakat. Mun aya menuk ngazakatna, masalahna eueuh. Bahkan eta jelema teh bayarkeun hutangna bere duit pikeun golibal umur atau umurul golib, bekelan Mang Komar, Mang Ahmad, bekelan ta jelema Ki Jaid teh Ahmad ejeung sasesa umurna anu kaprah. Umur jelema sabaraha taun ayo kaprahna 63 tahun. Umurnya na ayeuna 50 tahun Ki Jaid teh tah nunggus muriangan bae. Mun ka 63 sabaraha taun deui? 13. Maka bere biaya penghidupan, biaya hidup, makan dan lainnya untuk selama 13 tahun. Masya Allah eta agama ngatur urang netah kitu ka jelema. Ieu mah karak mere ngaruntut ka dulur 2 poe ngaruntut ge sia mah lain nang di aing mah teu manghidaang sama. Karak ge mere 2 poe nyebutna teu manghidaang lain nang ti aing mah. Nauzubillahi min dzalik. Di aku deui ku urang. Nang urang cenah saya hirup nang aing bu cek urang aing karena ke ilu ngawadang di mana 2 poe geus hirup nang aing cenah ulah kitu. Bahkan cek di DG bere jeung sasesa umurnya nanu kaprah, umur kaprah manusia 63 tahun ayeuna geus 50 tahun berarti bere untuk masa 13 tahunan tuh mang ieu cekel artos jeung 13 tahunan. Kumaha cenah mun saeb 13 tahunan atuh teh terserah mamang. Nah berarti mamang geus tinggal paeh. Tinggal kitu doang ku urang. Tah kitu nya bere jeung 13 tahunan Masya Allah eta jelema nu bisa mere dugikeun kapikeun umur sasesa tersebut nu 13 tahunan luar biasa. Kumaha mun umurna karak cenah 20 tahun boga hutang seperti tadi kitu ojang mayar. Sedengkeun masana 20 berarti kurang seberapa deh 40 tahun bere jeung 43 tahunan geus teu kudu gawe. Masya Allah agama teh kos kitu ngaturna ih luar biasa.
cek saha kamastadharahu syekhuna cek Ibnu Hajar muktamad kuat eta keterangan tik deui kagol wa tiamayu tibi dainihi baki dainihi bere jelema anu nuk mayaran kana sesa-sesa hutangna jelema mang kunaon ngalamun bae boga hutang cenah loba keneh tinggal sesana sabareu deui 100 juta keneh asa mah saya sesama 1 juta 2 juta cenah hutangna krieu sekian puluh juta tinggal sesa 1 juta 2 juta di bere sesa ngaranna ieu mah sesa 100 juta keneh tibalik tah mah bojong meuli eta mah Scoopy meureun jeung Nmax nah bere cenah auli islahi zatil baini aya jelema papasehaan bae treken rukun dirukunkeun ku Mang Hotib ieu jelema pas ya ge sabaraha parbut berkat ca Mang Hotib ya tiba heula gara-gara duit tim sukses meureun teu disebarkeun nah Ki Jaed jadi tim sukses dibere duit 1 juta ku calon dewan cek calon dewan Jaed bikeun nya kasih bakar gope jeung sia gope oke meureun Ki Jaed teu dibikeun dihakan kabeh 1 juta marah Ki Bakar marahna geus tahun-tahun sampai geus neuk nyalon deui itu nya mah cenah akur keneh bae tah Jaed jeung Bakar hewaun bae ka Ki Jaed lantaran duit ti dewan teh anu 500 tah dibikeun ka nyana ku Ki Jaed dihakan kabeh nah ceritana kanyahoan ku Mang Hotib we sia kunaon sih para sebet ti baheula ka jelema Ki Bakar aing hewa Bakar tah Umar tadi Umar atau Bakar lah aing hewa lah cenah kasih Jaed duit aing dihakan cenah Mang Hotib ku nyana oh gitu geus kita guan sakedeng lumpat Mang Hotib ke Mang Aldi bos aya duit teu sabaraha duit gope geus aya ya enan kitu perlu ya Mang Bakar ieu kula katitipan duit ti Ki Jaed cek Mang Hotib padahal Ki Jaed mah teu nyahoan ieu kula katitipan duit ti Ki Jaed tah nang ti Ki Jaed cenah nyana menta hampura henteu sengaja nyana harita aya pangabutuh duitna jadi kapake jatah mamang tah cek nyana karak bisa mere ayeuna kula kabeneran lewat tadi ka imahna meunang ngabohong meunang lebah eta pikeun ngadamaikeun dua manusia nuker bermusuh-musuhan bae ti baheula geus tahunan geus beresnya beres jucak eta teh cek jelema geus nuhun atuh umpama teu ngomong nyana hatur salam-salam acan kajeun Mang Hotib langsung ka imah Ki Jaed Mang Jaed aya hatur salam ti sa ti Ki Bakar lah aya bae maneh Mang Hotib cenah aing mah ngimpi hatur salaman ku nyana ieu mah bener hatur salam teh kieu cek nyana geus cenah duit nu geus mah ulah jadi permasalahan emang mau dibayar nyana henteu cek nyana ge geus ulah dibahas tah mah ju nyana ge cenah ngomong hatur salam ka Mang Jaed cenah hayang kapanggih cenah hayang ngopi bareng deui jeung nyana kitu mung cara nu geus lah eta mah saling hampurakeun pada teh nyaho tapi dirukunkeun ku urang ngan urang nu pusing boga hutang ka Mang Aldi tah Mang Hotib ieu diberelah duit gitu maksudna mah jadi diakalan kadang-kadang itu kena rukun kos jelema neuk ngomongkeun ka gorengan batur bae kitu ngan ieu mah ngomongkeun ka hadean ditukar-tuker padahal itu hatur salam henteu ya hatur salam teh ngan supaya rukun doang payu Thomas tadanahu lidzalika walagonian maka berelah cenah Mang Hotib kana eta duit nu 500 deui walaupun Mang Hotib gonian tukang emas loba duitna diganti make duit zakat ngeun masalahna Mang Hotib eueuh nu ka zakatna jadi tanggung mah nya ku sorangan amma idza lam yastadin bal a'ta zalika min malihi fa innahu la yutahu anapun di mana-mana Mang Hotibna lam yastadin tengah hutang nya nama tukang emas cek tadi ge tukang batu weh nya nama batu lanan black opal segala black dog kabeh virus amma idza lam yastadin anapun lamun Mang Hotib teu nginjem duit ka Mang Aldi hartina bal atau zalika balik tah Mang Hotib teh mikeun ka Mang Bakar teh pikeun nulungan atas nama Ki Jaed teh min malihi make hartanya na pribadina oh jadi sia jengkel ka Ki Jaed teh gara-gara duit partai kunyana dihakan kabeh aing jengkel aing cenah oh kitu aing nu capek cenah tim sukses dihandap nya nu jadi kordes jeung korlap cenah nu jadi non korkoran nah tinggal ngunahkanan duit aing cenah
Oh berat duit emang 500 ya kibayah kemudian kula balik di pasar cak motif tadi ngajual emas sebakul tah ya 500 tanya ngesnya sing rarukun gitu oh mau gitu mah jadi engke nges teh mah ulah pikiran teh urusan kula kaki jahit oh nges gitu mah jak kula kan dulur jeung jahit cak motif kumaha mun kitu fa innahu la yu'tahu mun kitu mah Mang Hotib mayarna make duitnyana teu kudu dibere duit zakat emang nyana lain nginjem tama maka duitnya langsung wa yutal mustadinu met deui limaslahatin amatin ka kiradaipin wa paki asirin wa imaratin nawi masjidin wa in gonia aya jelema di kampung Cibadak masyarakatna teu boga tihang listrik masyarakatna teu boga kamar teu boga tempat mandi nyara reuseuh layakna kos zaman baheula ceritana hayang nyieunlah sumur kobak hayang dipasangan bata hayang ditembok hayang disaungan make bajaringan dan lain-lain ceritana bermusyawarahlah masyarakat sapuluhan wih cenah ieu anggaranna 100 jutaan kabeh musyawarah 10 orang warga RT 5 nginjem duit 10 jelema sering 10 juta ka masing-masing nu nyana kawauhna si Jaid muntama di dia jelemana 10 orang Mang Hotib Mang Komar Mang Aldi Mang Kabeh Mang Hotib nyari injemun keluar 10 juta Mang Komar nyaran injemun keluar 10 juta Mang Aldi begitu Mang Alan begitu Mang Ridwan begitu terus terkumpullah uang 10 juta untuk membikin sarana tempat mencuci masyarakat atau pikeun meuli tihang listrik kalembur ieu lantaran poek ti baheula hayang boga lampu ngeun eueuh tihangna cek PLN kudu meuli tihangna dibeli ku 10-an gotong royong ngeun duitna pada menang hinjem kabehan ge jauh nu boga eta kumaha maka lamun kos kitu sarua di mana-mana aya duit zakat nu loba bere tah jelema eta pikeun mayaran hutang gambarna kitu bela nebeh ka harti ngeun di dieu dicontohan ka kirodoipin Mang Komar kadatangan semah sa semahna Mang Ridwan meus datang kopi cak Mang Ridwan duh cak Mang Komar nyaing tara ngopi Mang Komar kula mah mil rokona waduh buset cak Komar aing ngarokok ge tilok sih sampai si semah yang mil segala di aing aduh cak Mang Komar gajihan kebal keneh wayahna itu hayam negeri kula mah resepna dipanggang cenah yang ngalunyak ke semah waduh Mang Komar pakepuk ngahutang ka warung sampurna mil sabungkus ngahutang ka tukang kotok hiji nya ujung makanan ringana kerupuk diantarana jeung kopi pahit dan manis Mang Komar Mang Ridwan mah haha hehe Mang Komar mah puyeng aing kudu nyana balik aing kudu mayar hutang ya kumaha ya kabeneran Mang Hotib nyana tos jualan emas poe ieu giliran ngabagi zakat Mang Komar kunaon ngalamun bae SMA ge kadieu sakedeung kadieu ngobrolna tuh sia nya SMA aing pohara jasa kayangna karek nyemah kadieu ge itung ku sia Mang Hotib mil bara duit mil coba eta kotok hayang lang manggang segala ku aing neuk dibabuk saya mah karak sapoe geus lewat 3 poe olam cenah meunang cek dina kitabna ku aing disepak ieu mah karak sapoe mah teu meunang hukumna wajib ku aing kudu dihormati hayang naon bae kudu dibere waduh laju aing bingung kedeung mun nyana balik mayar hutangna cek Mang Hotib ulah bingung ya kula kabeneran neuk ngabagi zakat pa ieu tah zakatna bere wajib dibere bere Mang Hotib bere jelema anu ngahutang urut nyuguhan tamuna pikeun ngahormat tamuna pikeun ngamulyakeun tamuna nu hayang panggang hayam Masya Allah wapaki asirin Ki Zaid boga babaturan Ki Bakar ditewak polisi baturna gara-gara tersangka kapajah maling kotok padahal henteu nu maling kotok malain Ki Bakar meureun sahaboa ngeun aya sendal Ki Bakar katinggaleun di kandang akhirnya tewak Ki Bakar usut punya usut
di kandang hayam teh aya sandal Ki Bakar, padahal penting harita Ki Bakar mah keur ngaji di Majlis Taklim di dieu malam Salasa. Ngeun sandalna aya di kandang hayam batur, ditewak ku polisi. Ki Jaid sebagai sahabat sejati hayang ngabebaskeun ngeun teu boga duit lantaran cek polisi bisa dikeluarkeun asal aya sekean. Kaharti akhirna Ki Jaid pakepuk nyaran injemen bayar ka kepolisian. Singkat cerita eta Ki Zaid teh kedah dibere duit zakat ti jelema nu rek ngazakatkeun meringankeun urut nyana nebus baturna nu ditewak polisi. Wa imarati nahwi masjidin, bulan Ramadan di masjid di musolah tara aya daek nu mikra lantaran eueuh kopi-kopi acan, lantaran eueuh roko-roko acan, lantaran eueuh kueh-kueh acan. Naon deui? Agar ceritakeun mumpung keur diceritakeun ya. Naon deui? Pik. Eueuh kolak kok. Tah, di masjid rehe, di musolah rehe malam Ramadan. Persis kos aya nu tos maot ngajuru rehena. Lembur teh ya. Waduh, cek Ki Jaid ieu lembur malam Ramadan rehe kieu jam 9 ge tos tarawih kamarana ieu jelema nu mikra-mikra acan. Oh ditanya usut punya usut nanya ka mang santri, "Mang, kunaon tara marikra?" Atuh cenah capek di musola, kopi eueuh, rokok eueuh, beuteung lapar kami cenah. Oh gitu, heuh. Cek Ki Jaid, oh karti. Geus, Ki bae cenah. Cek Ki Jaid teh, tenang pik. Ayeuna geura hirupkeun bae mik sapeker, geura maca Quran beh. Ajak kabeh si idam sigala tuh mumpung keur araya cenah. Kayak eta mah urusan aing kabeh pik. Lumpat Ki Jaid ka warung Teh Titin. Nyuduhkeun mih make baso. Make baso pik, baso. Mih lagi 2, mih nu 1000 teh di. Nu 100 sampai 1000 nu gede teh. Anu sebuh teh mih 1000, mih 100 sih ngaranna. Nu tulisanna teh. Gede belah pokona mah jumbo, 2 bungkus dah jeung saurang. Aya sabarahan pik? 4 ceknya. Oke 4 mah. Suduhkeun mie 4 mangkok. Beuh basona ge nu make helm. Naon pik rokona Samsu rata cenah. Terus kopina kental manis. Wih. Idong mah cenah nyusu, nya mah beda. Dijieunkeun kabeh eta teh ku Mang Alan. Horeng Mang Alan ge langah utang. Di Ibu Titin. Aya Mang Mahyu bi keur kukuluyuran mengintip ka musolah. Rehe ace musolah, aya budak ja horeng cenah. Aya cek Mang Ubing teh ka Mang Alan. Kenaon Mang Alan? Ieu nganter-nganterkeun budak cenah yeuh, lalapar hayang ngarokok ngopi. Oh, emang boga duitna? Ulah gandeng nang ngahutang. Cek Mang Ubing kebeneran ieu. Kula tadi tos ngagiling pare, menang pare 10 kan 10 karung. Nah, terus ieu neuk mere jakat pare ieu ayeuna. Mana cak Mang Alan? Dia kan dibere jakat pare umpama sakarung, geus bae ngomongna sakarung. Dia kan cak Mang Alan, kukula ditarima enak keneh yeuh penting yeuh keneh. Langsung ku Mang Alan dijual, duitna dipake mayar hutang ka Teh Titin. Atawa aya Mang Aldi kebeneran menang THR neuk di Jakatan. Berarti THR-na gede jasa eta. Weh, Mali Camalan senangan amat, senang lah THR bisa kudu di Jakatan segala, keren lah ini macamnya. Oke, 2,5% keluarkan. Malan, sini, weh sini pantu. Kenapa? Tadi nges dibayarin can itu, mih urut opik jeung budak. Belum Mang Aldi, kula teu boga duit, eta mah hutang kula sikabutin. Ulah kudu engke, ya jakat ti kula. Tah jakat harta kula. Gitu. Bere Mang Alan duit pikeun mayar hutang ka Ibu Titin urut jelema nu ngaramekeun musolah masjid. Nah, jadi berarti kitu mah berarti para dulur urang di musolah di masjid menang make duit masjid lamun tujuanana untuk ngaramekeun tapi bukan untuk acara pengajian mingguan atau bulanan. Paham teh? Ieu jelema moal daek berjamaah ieu ka musolah lamun eueuh naon jahe hangat. Misalkan jauh musim hujan nyieun sateko gede belikeun ka warung duitna make duit kas musola lantaran ieu lamun diayakeun ieu non bandrek gitu ngomong bandrek jahe bandrek gitu
Ieu jelema bakal nararek ye, nu batuk-batuk saeutik ge tetep ka musala ye. Tah, boleh pakai. Ieu jelema ye mungun ka musala lantaran cenah di musolahna lamun acara ngariung naon segala cenah taraya kopi-kopi acan. Beulikeun duit kas musolah kana kopi, seduh, menang. Tapi beda teu meunang lamun dipake ngaji. Lantaran ngaji mah kewajiban pribadi, lain hukumna pan salat ge wajib cenah. Salat mah wajib ngeun berjamaahna sunah. Pancing nu sunah tadi supaya daek hadir ku jalan kitu. Komo ngaji makan duit masjid, duit musola, duit kas masjid dipake bayar guru ngaji teu meunang. Jadi kudu desa duit jamaah papatungan 100 jelema bae kan lumayan kiai balik lintuh. Gitu. Nah, jadi perlu diketahui bersamanya besi aya nu nanyakeun, "Ieu kan Ramadan teh kitu, Mang Komar besi di lembur naon karah itu teh?" Rancamalan. Boleh. Seperti kitu aya mah duit kasna, aya onam papatungan. Wa in gonia sanajan Mang Alan tadi nu nanggung mayar mih ka Ibu Titin jelema beunghar tetep ai Mang Ali neuk zakat mah bere zakat. Supaya teu kudu ngodok di kantongna tapi make duit zakat. Para dulur jamaah sadayana nu kaula dihormat cekap sakieu pangaosanana kurang jeung leuwihna mental dihampura teu karasanya ieu sanajan padahal mah huntu mah lain rasana kur nyeri huntu tapi teu karasa datang ka jam 10 ieu ngaji hampura lewat waktu.